Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Vicinanda Karesta ti kelas XI IPA 2 absen tilu-tilu. Perkenalkan, nama Abdi Zihan Maulani Putri di kelas 11 IPA 2 nomor absen 35. Perkenalkan, Wasta Abdi Wisyakala Sinta di kelas 11 IPA 2 absen 34. Di dieu Abdi bade macakeun dua wawangsalan. Anu pertama, wadah cai pikeun nginum, ulah sok beuki ngarokok. Eta teh wawangsalan pakakas dapur nyaeta teko. Anu kadua nyaeta paranti ngarendos bumbu, kudu daekan babantu. Eta teh wawangsalan dina pakakas dapur nyaeta mutu. Nu kahiji dipakena pikeun masak, kuring ngahajar rek lapor, nyaeta wawangsalan pakakas dapur tina kompor. Nu kadua kursi diuk bari nagog arurang keur masak endog, nyaeta wawangsalan pakakas dapur tina jojodog. Wawangsalan nu kahiji, parabot buleut ceilian di dapur ngadon aratel. Eta teh wawangsalan pakakas dapur nyaeta katel. Wawangsalan nu kadua nyaeta paranti nyokan angen si Udin keur meuli caruluk. Eta teh wawangsalan pakakas dapur nyaeta sinduk. Sakian ti Abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.